sekali ini ke ibu hajat, orang sekali ini ke ibu hajat sih, orang Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada jadi satu pada ibu apa? Sabar kan hati ayah aja. Orang Cina tuh Mang Udin mangkah ma araya gitu. Kade bisa pokok ke artis Abah. Pak Epul aya kade tembok ke artis Abah tuh Pak Epul. Kade Mang Juhe dan sok ngolok ke artis Abah. Kadi artis Abah itu teh. Sok ngolok. Ayah beda aja nah, beda nanti meren komo cina ayah nanti kan bapak bisa utang itu ayah, Allah, sejik kurang halau orang artis abahnya, udah ada tuh HP abah mah Nokia, nu batur mah Nokia, nu Nokia iya, lain abah nu batur mah Nokia, jangan ayah rokok, aja deh gitu. Ajan ayah aduh terus di rumah guncan kabagian manggoda can ngabagi ke abah ya jing urang minta lah ke dalang sabatang masjid aduh dapat permintaan mah dalang biasa lagi itu ya kade dina hal nu kieu mah lamun aya bagian mah ulah nanggap pribumi teh dalang lain lamun dina nitah ya pribumi teh dalang lamun dina bagian dahareun obieun jeung rokok lain pribumi kan aya di cing-cing ini urang seungeut heula ieu cing seungeut teh dewa seungeut anjing bismillahirrahmanirrahim lah rokok super suka pergi jarang di rumah jarang juga lalu nikmat jadinya mudah-mudahan ya anu ngabagi rokok anu mah parinan rokok di dalang utami nama kan kade tong ada rong angkeun nyanu bisa kurang ajar lain cita-cita eta bisi di leher aya eta mah nu nyanu mah cita-cita tukang kenang sama target utama kurang eta heula ibu ke semua orang Jakarta barangkali ada yang mengisi kuota untuk HP Abah Abah mau telepon artis Abah belum ada kuotanya coba ibu ini isi dulu kuota HP Abah nih dan ibu ya isi dulu kuotanya HP Abah belum ada kuotanya aduh dia ayah nulis kemudian iya pasti bakal disadain aja pasti kurang halau nomornya ibu nomor artis apa coba masukkan nomor artis apa udah ala ini dah ala
aduh Gusti kurang halongkeun kira artis apa bakal aya nemalan aya namun kira udah kira 1000 gerah halongkeun ku ibu sok halongkeun ku ibu orang halongkeun di ku apa cing orang halongkeun di ku apa halo apa aduh ngageleser sana jangan mari nyebut abah ari kudu gelis mah teu naon ya lah sana jangan abah teh lamun disebut AA ge ari kudu umur 80 tahun asa teu ridho Jangan AA ge singkatan bah oh singkatan lili barat SD singkatan bener lili barat SD kurang halong nih aduh gelis anu manis di mana kini ieu teh gelis ini dia di kandang domba Gusti arti sabah dituna di kandang domba nah ieu teh Mang Di nah gunaon arti sabah dituna di kandang domba bisa kalah Gusti kade bisi reuneuh ke arti sabah ieu aduh Gusti kumang jujur sikeun mah Mang Wawan ieu aduh mangka bulan urang ieu mah ari anakan domba teh mineng tapi jamuna eueuh aduh Gusti malah kamari mengadakan itu nepi ka tukang genang cenah berarti nyarupakeun anak domba buat ting ieu cenah jalurna cenah jar aduh urang haleuangan heula geura ku abahnya urang haleuangan heula
dengan audiens teteh di kota Kemang Bandung. Aduh. Swanten teteh suara teteh serak-serak bas. Aduh. Terus Neneng Nur Septiani dari kota Kemang Bandung. Ngan teteh lamun teh aya nyawer mah moal goyah. Aduh Gusti. Jok atuh. Jok terus kendala ke para penonton dek nyawer gitu 5 menit mah jimual. Cing. Ku apa urang teruskeun ku apa? Anu nonton dek nyawer ka artis apa mual. Nyaan. Lamun nyaan ka artis apa dek zina joget deula sasidapnya. Pak dek zina ini ngeur. Ya, bener rek nyala lawe cenah. Dia nyala-lawir cenah nganting ku taneuh kebul mun nyawer teh. Coba nyala. Sok deras kita bedah. Iya. Iya, sok. wiwitan aji menyan aji cari pengabakti sukma pakawasa sing asupkan lemet sing supikan pasti sing tengkapkan kawasan sangkali sakti sedih rumah sing tebi pilih air nyeliburi sangkala wisesa sedingkah masing angang binah ayat maguni sikisika sang wisnu siau nur masing jauh pilih ayat maharu biru urip kugersani gusti waras kugersani Allah ta'ala urip waras Gusti mana si Jarrit gitu naon eta aduh canak tukang rebab beureun buah mah ya bunga rahayu luminjing anjing walap Agung rahayu luminjing manjing
walakri Brahica beranarana Waninggali sanubari Gorejak sare kalintang Rancage hati awaki Marakas jalan katukan ketampian kesan mandi Kalewi sifat tahunan lewimu ngerujak diri sakiwani Rek buru kepajajan Pangan hayang pulang hati Padung dengan Barung yang ciptaan Suman-suman lahir tinggi jari karyanya ya tempat tadi dipakai ku kaula bagi murid serailah keluarga murid Kumari kastara guna isina para dewata ayah aku dipaina sampai sekelina bulan Kumalabog na rin gugol kumalalagyan ng patarong sobrang-sobrang sorangan Mangkasih mo sa bumi, mangkawalas mo sa jagat mo masih sa sigagat Sembilan kamanggung na dapat payung Buru kukus mulut kamanggung na dapat payung Kebatara kebatarnya kasusi Batara pangrasa jagat Batari pengelipuni Batara kebatara negara jagat Kebatara negara suci Kasih penyakit keseprok tabayung awal semua Maafkan kesukaan semua Kabumi pangurip diri Pijaman Lari kearulan Pijaman Rari kearulan
geuleuhna surah rasul hiluhurna surah amin anu ngahili barengna ieu anjing